Aduh, geus beurang ieu teh. Balik ka imah. Muru dahar. Capek hayu gawe wae. Aduh, ieu barudak mah jembatan teh kot kieu. Papalaureun. Teu diomean pisanan. Dibanding domba barudak mancan di paraban. Kolot balik ripuh teh. Ngarit. Aduh, dari ripuh kieu leuleus. Aduh, capek. Gawe wae hayo. Yang lauk teh keneh teu? Aya Pak, taring Mas Pak. Apaan yang nyala tadi mah? Biar susut dulu ya sambil nyala cacing mah. Bae atuh dek ngusuk dewe ngalah cacing atuh. Siap Pak, laksanakan. Itu aber ngalah cacing heula nya. Nya barudak kot. Bapak aing mah nyita cacing ka aingnya aing teh geuleuh loba tai doma naon teh jeung kumaha deui cenah tuh nyaho eueuh ge udah Pak, eueuh hese ngalah cacing teh aya oge hiji yeuh menang hiji tuh. Jangkar kehe teh nu kitu mah lain cacing atuh, tai domba. Ieu mah tai doma. Kehe teh kolot-kolot di we ngusuk teh untung aya eupan urut kamari ya. Aya nama ngusuk we nyaan barudak mah deungeunna teh inget ka kolot. Sugan we atuh aya nu nyangut bibit kulin kasih Asep. Sep, mana kenal Sep? Udah ngalah kalapa. Orang saper si Udin di Mang Pastelin. Ayo urang ini Pindah ke mana aja? Din, ayo atuh. Wah, gimana? Wah si Udin teh. Ayo orang duana ini yuk. aya ge bapak anak itu teh anu keur ngusuk teh. Urang lelenggutan pian orang kaya. Can menang hiji-hiji acan geus tadi teh. Kudu dijampean heula ieu mah jiga nama ieu. Gua geol gutak gitak, gua geol gutak gitak. Geuning aya nu nyangut barudak ieu mah ieu. Bener ieu mah. Ieu mah lumayan. Jangkar kehe teh ka kolot teh ngareureuwas karek menang hiji diudag sia ku aing. Puas.
kayak tes ya diudag ku aing kakolot ngaheureuykeun